waftahanhu jeung kudu matahkeun anjeun akhirul madi kana tungtungna fi'il madi mutlaqon halna fi'il madi nama mutlaq rek nu kaluaran tina fi'il sulasi mujarrad atawa nu kaluaran tina fi'il sulasi majid. Naon mah teu hartile? Jadi tungtungna fi'il madi nama rek cara tadi kenal rek kaluaran tina fi'il sulasi mujarrad atawa kaluaran tina fi'il sulasi majid tungtungna kudu dipatahkeun. Contoh keluaran tina fi'il sulasi mujarrad seperti nasara daraba patah. Contoh keluaran tina fi'il sulasi majid seperti akroma farroha qotala. Waduma jeung kudu ngadomahkeun anjeun kana tungtungna fi'il madi teh. Tapi kitu oge in ulhiqa bi wawi jam'in lamun seug patepung jeung wawu jama'. Jadi fi'il madi upama seug patepung jeung wawu jama' tungtungna kudu didomahkeun. Contoh sulasi mujarrad seperti nasoru, dorobu, batahu. Contoh keluaran tina fi'il sulasi majid seperti akromu, parrohu, qotalu. Wa akhirul madi tahanhu mutlaqo waftahanhu jeung kudu matahkeun anjeun akhirul madi kana tungtungna fi'il madi mutlaqon halna fi'il madi nama mutlaq. Kamutlaqana nama rek kaluaran tina fi'il sulasi mujarrad atawa anu kaluaran tina fi'il sulasi majid. Jadi fi'il madi tungtungna fi'il madi sadayana ge kudu dipatahkeun. Contoh keluaran tina fi'il sulasi mujarrad seperti nasara daraba patah. Contoh keluaran tina fi'il sulasi majid seperti akroma farroha qotala. Waduma jeung kudu ngadomahkeun anjeun kana tungtungna fi'il madi teh. Tapi kitu oge in ulhiqa bi wawi jam'in lamun seug patepung jeung wawu jama'. Jadi fi'il madi upama seug geus patepung jeung wawu jama' tungtungna kudu didomahkeun. Contoh sulasi majid contoh nu kaluaran tina fi'il sulasi mujarrad seperti nasoru, dorobu, fatahu. Contoh nu kaluaran tina fi'il sulasi majid seperti akromu, parrohu, qotalu. Besok. Bismillahirrahmanirrahim.